Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Masih dina sasi Muharram nya angka lewat kamari meureun dina sasi Muharram teh seueur padilah-padilahna, bahkan kamari anu saum meureun nya 10 Muharram Asyura sararaum. Alhamdulillah anu saum aya teu tenanaon nya kumakiatna. Kan kumaha ari saumnya, kadang-kadang anu dina saum mah insyaallah amal sanes ge bakal nuturkeun. Contoh dina saumnya, ai nuju saum mah kadang-kadang nuju arambek ge ditarahan kan ya. Bade ngamek nuju saum. Jeung ngaraos lapar sok karunya batur kalaparan rek masihan sedekah. Ka saum teh saresna kitu. Ibadah saum mah dina ibadah saum mah ibadah sanes ge bakal nuturkeun. Lamun urang sadayana ngalaksanakeun saum, ibadah anu sanes ge bakal nuturkeun. Contoh dina saumannya sapertos tadi teh alim amek-amekan. Terus alim kalewat salat teh kadang nya keur naon saum wajib dilanggar pan eta. Eta teh panarik saresna mah saum teh. Jong sok ayeuna dina saum, ieu dina bulan saum jeung bulan biasa ngaos seueuran mana? Ngaos Quran seueuran di bulan mana? Dina saum, mata menghoyong seueur ngaos Quran sing sering saum oge, keur saum oh teh orang-orang ieu nya. Tah, eta hikmahna saum teh sanesna. Lamun ngalaksanakeun saum ibadah sanes ge nuturkeun. Da teu kuatnya ulah maksakeun dah. Kan ulah maksakeun teh ulah jempling teu kuat. Dara amal nu sanesna teu dilaksanakeun. Ulah teu kiat saum minimal urang tah dina Muharram teh ningan aya silsilah kedah diseueurkeun istighfar. Nah, kedah diseueurkeun istighfar ieu caritana. Dina 10 Asyura nya 10 Muharram dinten 10 eta teh seueur kejadian nu kakaitan sareng 10 Muharram. Antawisna nu kahiji Nabi Adam nya tobatna Nabi Adam ditampi ku Gusti Allah dina 10 Muharram ya. Nah Nabi Adam gaduh dosa nya gaduh mantak diturunkeun ka surga oge ka dunia oge. Da lamun teu gaduh dosa mah urang teh teu ngariung di surga ya. Da urang mah anak incu Adam. Lantaran meureun Kanjeng Nabi Adam gaduh dosa teu pira ning Kanjeng Nabi Adam mah dosana teh nya. Kuninga ngamam buah holik, ngamam buah anu dilarang ku Gusti Allah. Kan sakitu dosana teh tepi ka diturunkeun. Ya kacida mun urang sadayana dosa urang saageng kumaha. Aya cita-cita naik ka surga. Nabi Adam geus sakali dosa diturunkeun di surga. Komo urang anu badag dosa ya Allah kahayang ka surga. Mantak sing areling. Gerak-gerak tobat. Kanjeng Nabi Adam geus tepira hiji dosa. Ulah ngamam buah holdi anu dilarang ku Allah diturunkeun ka bumi. Tepira dosana teh. Dugi ngangkeun anjeunna dosa. Ngangkeun sampai ka tobatna ditampi teh dina 10 Muharram. Istighbarna Nabi Adam kumaha? Aya tah sok dina doa nya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah eta istighbarna Nabi Adam sok dijieun doa ku urang teh. Eta logik harus Rabbana zalamna tuh. Anjeunna teh ngaraos zalim, nya zalim teh naon? Nya teu nurut ka Allah. Wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Cek Kanjeng Nabi Adam lamun teu dihampura ka urang termasuk jelema anu wah rugi. Kitunya Nabi mah jadi kahoyongna teh hoyong dihapunten. Bahkan ngan kitu tah ieu adab doa urang nu urang gaduh
kahoyong ka Allah teh kudu ngakui heula dosa. Ulah kieu ya Allah dosa naon urang teh mah kieu-kieu teh. Ulah teh urang mah ahlina dosa kudu ngaku sagala Gusti abdi teh kieu meureun hirup teh loba dosa gara-gara kieu teh meureun loba dosa tak kedah kitu doa mah. Ieu mah kelas Nabi Kanjeng Nabi Adam kitu ngadawuhna. Kaula mah zalim cek Kanjeng Nabi Adam. Komode urang lain nabi, tapi sok tarang ngaku dosa, urang mah bakal sok nyalakeun dosa naon cenah urang. Nyaho loba dosa urang mah. Ngawata ka doa ya Allah, ieu mah lumukut ku dosa, pantes kahirupan teh kieu tapi hoyong sae, hoyong dihapunten heula. Bilih dosa abdi nu ngahambat hoyong dihapunten ya Allah ieu dosa. Gitu ka Allah keur teh ngawuh. Urang ngarasa ya Allah, ongkos sok ka madrasah, ongkos sok ieu tapi kieu-kieu keneh dosa naon. Wah, ulah kitu tah. Dan urang mah ahli dosa. Nabi Adam oge anu gelarna nabi mosisikeun jalmi zalim komode urang ya Allah urang teh bulukeun ku dosa. Nah, dina 10 Muharram ditampina tobat Nabi Adam dipenakeun sareng Siti Hawa. Tah kahiji eta. Terus anu kadua naon deui maka disebut Muharram teh kada seueurkeun istighfar. Ya, aya caritana dina 10 Muharram ya dina 10 Asyura Kanjeng Nabi Yunus uninga ya. Apa ya? Nabi Yunus, sanes Mang Yunus tapi Nabi Yunus. Nabi Yunus lah salah sahijina nabi kapungkur kantos kieu. Pusingeun Kanjeng Nabi Yunus teh kadang-kadangnya tos tah meuleureun lah engkau dakwah ku dakwahna ya Kanjeng Nabi Yunus nganjurkeun kana kasayan anjurkeun kana parentah Allah teu narurut eta umatna Kanjeng Nabi Yunus sampaikan Nabi Yunus kieu ya Allah ajablah cenah da umat kaula da teu narurut. Nah can diajab can naon tah Nabi Yunus teh sieun ka ajabeun sieun ka ngiring ka ajab kalakah ngalih ya kalakah kabur Kanjeng Nabi Yunus teh. Nah Kanjeng Nabi Yunus kabur ninggalkeun umatna kadahna mah ulah kitu da ieu nama hikmahna mah urang kedah teras nya eta teh kedah sabar nghadepi jalmi teh. Ieu mah pasrah bari kabur Kanjeng Nabi Yunus. Ai kaburna kana lautan, mentas lautan, naik kapal lah. Wah Allah ditegur tadi dinya nya Kanjeng Nabi di tos di ieu kah dina hiji kapal teh nu ditumpakan ku Nabi Yunus, oleng cenah. Oleng apalnya? Naon oleng teh? Goyang. Eta teh wah ieu kunaon cenah goyang. Cek eta teh naon supirna teh naon disebutna teh masinis naon. Nah koda teh nah ieu goyang cenah. Oh seueur teuing muatan. Wah ieu mah kudu anu dipurakeun. Saha atuh dipurakeun? Tah kapungkur na mata ieu anu sok resep undian eta budaya kapungkur ya diundi baheula. Diundi dikocok saha anu ka kengeng eta kocokan nami eta wayahna kudu ka lautan ngajleng dikocok tek dugi ka kahiji pas dibuka Nabi Yunus ya kan lain menang arisan tapi menang kudu digejeburkeun. Wah mah nya atuh eta mah nabi cenah kan nya ganti deui. Ulangi dikocok deui eta mah. Pas digoreng sapertos arisan kumata arisan semata budaya baheula. Celak muka ditinggali Nabi Yunus kene dugi ka 3 kali eta Nabi Yunus anu kapanggil ya mau tidak mau dan tos kesepakatan bersama nabi-nabi oge punten nya da di tos kesepakatan nya dialungkeun tah tina kapal ku Allah diparintahkeun aya lauk nun nya langsung pas digubrakeun pas dijatuhkeun disanggapna ku lauk nun nya apa teh lauk nun. Wah lama aya lauk nun sugan aya lauk wau sugan aya bahannya. Lauk nun eta dicarioskeun lauk pang ageng-ageng. Pas dipurakeun nang Kanjeng Nabi Yunus eta langsung disanggap ku lauk nun. Kanjeng Nabi Yunus teh ngalami 3 kagelapan di dinya nya. Gelapna alam semesta. Terus gelapna dasar laut ikan nun teh langsung kahandap. Teras gelapna dina perutna lauk nun
dugi ka tobat tah kanjing Nabi Yunus oge istighbar dina 10 ieu teh hoyong kaluar tina laut nun teh nya. Naon istighbarna kanjing Nabi Yunus? Kanjing Nabi Yunus sok sering dibaca ku urang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tuh eta tobatna kanjing Nabi Yunus dina perut ikan nun. Hoyong keluar dan ngalami tiru kapoekan atuh. Oe nya dina perut laut nun, nya dina dasar laut, nya mun keur waktu malam tiru kegelapan dina Quran dijelaskeun. Dugi kala ila anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tuh para nabi teh ngadoana teh kitu geuningan. Gelarna nabi tapi sok ngaku dosana. Kaula mah teu aya di pangeran jeung selain anjeun nya. Subhanaka inni kuntum minaz zalimin, tu maha suci Allah saestuna kaula teh jalmi dolim tuh nya. Para nabi mah ngadoana teh moal sisikeun zalim heula, tah ieu kudu diturutan ku urang-urang lainnya mantak dina doa teh cenah kahiji nya. Azabna teh orang alhamdulillah, terus alhamdulillah maca sholawat, terus kedah ieu istighbar teh nya urang teh sameme nyuhungkeun teh kedah kitu ya Allah urang teh bobolokot ku dosa jalmi zolim mantak kieu oge meuneun zolim urang teh seueur lalai kana parentah Allah ya urang teh mantak kieu teh ulah ya Allah dosa naon urang teh padahal urang mah ahli pangaosan sok aya teh padahal urang mah sok urang kade ulah kitu ulah agu nya justru urang nu kitu Allah mah sok resepeun hoyong ngulik urang sadayana urang ahli pangaosan tapi diuji keneh eta teh resep tanda-tanda Allah resep. Tanda-tanda Allah merhatikeun daripada dicuekeun ku Allah, teu dibere ujian, teu dibere naon, teu ditolak-tolak acan ku Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Mun kana urang mah ujian teh anggap kanya Allah. Ngan urang tadi teh meureun supaya urang terang ngadoa teh meureun ya Allah. Tos usaha janten ahli pangaosan ngan meureun aya keneh dosa, ieu teh naon Gusti? Doa teh can diijabah. Lamun dosa abdi ngahambatkeun doa abdi hapunten sagala dosa-dosa abdi kitu ka Allah kedah ngadoana teh nya ulah ya Allah dosa naon Allah kitu teh wah da urang mah ahli dosa pasti aya dosa mah urang ulah ngaku teu gaduh dosa kade walaupun urang tos jadi ahli pangosan dosa mah aya nu teu karaos mata urang tetep dina doa tetep istighbarna para nabi ngaposisikeun jalmi zalim komo deui urang nya tah eta terus dina 10 Muharram teh aya 2 kejadian jadi lamun teu tos teu saum tah urang sadana seueurkeun istighbar seueurkeun tobat benernya